بالبركة والكرامة Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa man 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur hayang panjatkeun ka Zat Allah nu Maha Luhur. Salawat wa salamna hirang terlimpahkan kajian alam wassalam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi urang sadayana singkeng syafaat batikan jeung Rasulullah min jawahir Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang karatos ngalaksanakeun tawasul ngaosmanakeun insyaallah urang sadayana singkeng kabarakahan. Amin. Kalayan mudah-mudahan urang sadayana dina sagala fikin dina urang teu menuju sakarat mudah-mudahan sing ditulungan ku karunia Tuhan Syekh. Kalian urang tinggal alam barjana hoyong ditulungan ku karunia Tuhan Syekh. Dugikeun urang parengsena dugikeun hayang salamet dugikeun urang king karidon ti Allah. Amin. Para jamaah sadayana alhamdulillah ya wengi teh nyata wengi dina urang rutinitas dina setiap sabulan sakali nyata acara 11-an. Alhamdulillah urang geus beres masjid sapi dugikeun ka ngadaang didaang ku urang di masjid ku urang. Digodogeun ge ku urang keneh didaang ku urang ge geuning deui daang deui wae. Jadi penting ayeuna mah urang teu kudu saur. Langsung daang deui. Alhamdulillah para jamaah sadayana urang nyata dina ieu bulan nu istimewa, bulan anu luar biasa, bulan rahmat Allah, bulan maghfirah Allah. Urang ser pembahasan insyaallah urang meraskeun pembahasan kamari dina pembahasan dina kasunahan dina puasa. Dina sunah puasa teh para jamaah sadayana nyata termasuk urang al-muhafazatu ala salatit tarawih min awwalil lailati ila akhiril lailah. Urang teh nyata kudu ngajaga ngalaksanakeun salat tarawih ti peutingan awal peuting Ramadan nepikeun ka akhir Ramadan. Tarawih teh. Dina tarawih urang sing hati-hati kade. Sabab geuninganan tarawih teh lain ti bangsala kada urang babalapan. Tapi nu paling penting adalah orang kudu siap ilmuna. Beunang teu dah rukuna dina tarawih entok ugug-ugugan hantem tarang digedesak. Loba teh saeutik tarawih teh penting mah kelar. 5 menit beres, 10 menit beres. Tapi ternyata lamun kurang dikaji tarawih teh mana nu bagus, kurang mah alhamdulillah tika pukur dugi ka ayeuna urang mah nyandak tarawih teh nu 20 rakaat. Plus jeung witir teh urang mah 2 tilu. Alhamdulillah geus teu kudu loba ting perselisihan deui urang mah jalankeun ku urang 23 rakaat. Menurang hayang tere tingali kana kitab urang nyata Kasyifatus Sajadah. Kumaha cenah tarawih teh urang geuninganan can ge baca Fatihah geus ruku mah teh imamna.
Nah iya penting nanti. Ai sholat taraweh hayang tereh aya anu teu gablek. Ayeuna mah turut mending we ningali bujur batur kamar lompatna. Dengan sedai. Dina mazhab Imam Syafi'i mah dina maca Fatihah teh wajib. Saha nu wajibna makmum dewa. Rukun. Makmum dewa. Matakan makmum dia ulah baca Fatihah kan deh. Berarti lamun baca Fatihah berarti teu sah. Urang kira-kira baca Fatihah lah. Ketinggalan baik di rumah. Ketinggalan. Kadang-kadang saware. Sawarenya kuyuhan tak kitu kadang-kadang ayaan. Beuh mah hiji jacan tina 2 tilu teh kitu ayaan sabelah mah. Sabelah. Ningali kana kitab kasifatus saja dina sara sakinah kurang jelas lamun imam ku sabab kieu dina tarawih teh di urang mah kunaon kudu tereh ku sabab eta pesenan makmum Kalabur. lamun urang lila dicirian dicorek beureum sa imamna aing disukan moal tarawih di kan bahaya tak nu bahaya mah bila mana tarawih dicirian imamna asal geus imamna nu lila ge nu lila teh angel kitu geus cirian aing disukan moal tarawih ka dieu dek neangan nu sejen. Nah, dina tarawih teh urang mah lila ting teu meunah. Lila ting teu meunah. Lain malah husu. Kalah tunduk. Tereh teuing teu meunah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eta mah atuh beureunan lain tarawih eta mah dek maraton. Dek maraton masyaallah. Carana kieu ye, carana bila mana imam ye. Imam teh baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tak urang mulai baca bismillah deui. Baca Fatihah. Begitu imam waladhdallin urang karek iya kana budua iya kana sae teureun heula. Amin heula. Geus amin lanjutkeun deui tapi ka waladhdallin deui. Pan bareng. Kusabab naon? Kusabab urang malam geus maca Fatihah kan make kulhu. Aya teh leuwih pendek. Eta teh kulhu geus mah hayang dipotong deui. Panjang teh kulhu kada sama normal. Geus kulhu teh panjang deui. Urang geus Yasin, Allahu Akbar. Gede dah ini kali tarawih. Aya anu make salamun fitum padkhuluha khalidin aya. Aya make salamun leuwih teh eta meunang atuh meunang. Meunang teu kunaon. Nah, urang mah biasana ngikulu. Jadi beres ayat-ayat di 10 surat eta urang ngikulu. Gitu. Nah, begitu orang pilihnya imam baca Fatihah, orang baca Fatihah. Itu. Imam geus waladhdallin urang karek siratal ladzina an'amta alaihim teureun heula. Amin heula supaya menang ganjaran amin. Abung amin atuh mangga eta mah lain mang amin ngaranna. Ngan teu menang ganjaran amin itu. Gitu. Teureun heula tah. Eta engke diruntuikeunana dina kita satu mu'in. Jadi ayah khusus membahasnya. Ngan dia lenek ngabahas eta ngan jelas tarawih teh urang kudu dijaga. Sabab kasunahan dina bulan Ramadan teh kudu ngalaksanakeun salat tarawih di awal Ramadan nepikeun ka akhir Ramadan. Ini menjadi masalah urang ieu nu bahaya mah, nu bahaya mah sapeting teu sapeting tarawih sapeting engke teh kaita teh moal tarawih moal ingkan urang ngariungan teh aya nu teu tarawih teh aya wae kan teu bisa ditunjukkeun hukum eta mah keur nunjukkeun urang kawatan apa laki-laki aduh gede dari kata
Taraweh dengan dia, atuh kemandek taraweh, atuh pan barang lagi, atuh masya Allah, tidak. Mang Oji ge mendek pingsan tadi. Loba teh ngarang tunggir. Masya Allah tulang hantamnya di momoyan. Cek kucing teh atuh ka mana bagian aing. Mending berarti gede lain. Sabab dawan kanjeng Rasul man kama Ramadan imanan wa tisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi sajelema anu ngadegeun komate di dieu nyata ngadegeun dina salat sunat tarawih. Jadi salat sunat tarawih untuk dina koma ieu teh hadis dina tarawih dina bulan Ramadan imanan bari jeung iman kalau wa tisaban jeung ikhlas. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi maka bakal diampura dosana ku Allah. Dosana bakal diampura jeung dosa nu teu lagi bakal diampura. Masyaallah. Nikmat orangnya tebang tarawih hungkul urang diampura dosa masyaallah. Ta'akudul muhafadzati ala salatil witri. Ta'akudu ieu dimuakadkeun ieu. Dina urang sunat dina bulan Ramadan teh disunah muakadkeun al muhafadzati ala salatil witri dina urang ngalaksanakeun salat sunat witir. Sunat nanti dia wayatosu witrun Ramadan di salah satu khususnya ayat nu dikhususkeun dina salat sunat witir ya. Salat sunat witir teh saya sunah mah lain 3 rakaat. Nu bagus mah ditambah. Gitu. Ditambahan dek 7 rakaat ke, dek 8 rakaat ke tambahan. Kudu nama aya keur sorangan, aya keur berjamaah mesti di demo ke. Dikhususkeun tah dina witir teh mana diasususkeun disunahkeun urang dina salat sunat witir teh annau tusanu fil jamaah. Sunat hukumna salat sunat witir teh urang kudu berjamaah. Wa yusanu fil jari termasuk urang disunahkeun dina salat sunat witir teh nyata kedah dijaharkeun dikeraskeun bacaanna dijaharkeun sunah. Wa yusanu fil qunut nisfil akhir min Ramadan al mu'tamad dina kaul mu'tamad mah disunahkeun ke dina pertengahan akhir dina bulan Ramadan teh urang kedah maca qunut. Qunut tah dike berarti urang dina tanggal 15 teh tah qunut. Kunut geus eta khususiyahna tadi salat sunat. Urang teruskeun ada beres. Al-iktsaru min tilawatil Qur'an bitadabburi sunah hukumna ngalobakeun dina maca Qur'an jeung natadabburan Qur'an. Ramadan teh syahrul Qur'an. Ramadan teh bulan Al-Qur'an diturunkeunana dina tanggal 17 bulan Ramadan. Matakan nu paling bagus bulan Ramadan si loba maca Quran lain maca HP. Udang sare HP. Mangkat ka mana asa sedih lamun katinggalan HP teh sedih. Hirup teh asa lupek. Asal teh geus bisnis ke geus kelar malah bisnis semua. Insyaallah ting hese lagi. Coba ayeuna ieu di dieu anu geus era pan balukan labalan ka 11 bisa anu di dieu 11 bere hadiah coba tambahan ieu es campurna anu menang 11 bisa beri ayeuna Habib doang ya. Nah Habib percaya nih percaya gitu kan Habib kudu ngalaksanakeun ke 11 jadi memeh balik apa skill cenah pas ayat ulama syaroni ulama ya dina kitab ayat ulama disebutna dengan kot ulama dugikeun ka ulama gede ulama jegrud kusabna kusab kieu gitu
Aya sangkaan ti batur anjeun mah ahli ibadah gitu. Anjeun mah ahli zikir eta ulama teu bisa balik di masjid satungtung encan bisa zikir. Satungtung can beres dugikeun ka jadi ulama besar. Jadi batur malam disangka ku batur ahli wiridan teh daek kudu wiridan tong ngapikeun sangkaan teh jadi bener. Ngajaga kitu tah itu ngajaga ku batur urang teh diponis anjeun mah soleh ternyata teu soleh tah bahaya. Batur anjeun mah ahli wiridan ternyata teu dia eta bahaya. Urang mah lamun kitu teh lamun cara maneh mah hebat euy getol ngajina ge wah teu saha aing kitu nya kitu urang mah gagah ge apa geus eleh keur aun mah eleh geus da seperti ke jelema mangga dia si amang-amang aing kieu kan make sorma jeung kieu kan aing teh usan kieu nya geus da ada pelembah kejadian dina haji disebut haji na aduh aing teh jauh-jauh geus bakat ka Mekah disebut haji masa lu ngadat langsung balikan disebut teh haji na nang mahal-mahal gitu masya Allah seperti kaki teh. Nah bulan Al-Quran kade bulan Ramadan teh sehingga urang sunnah kedah ngalobakeun maca Quran jeung tadaburan Quran. Atuh minimal sapoe atuh dek 4 kebat dek 5 kebat gitu. Usahakeun we. Wing teu bisa maca Quran, lobakeun maca qul we geus. Tilu balik ke sarua jeung hataman Quran. Gitu tilu balik ke bakeun Quran. Guys. Anu terus alik salamana sunani karawati bi sholawati wa salati doa tasbih wala wabin kudu ngalobakeun dina salat sunat seperti salat sunat karawati bi salat sunat rawatib tong ditinggalkeun tadi hiji salat sunat fajar memes subuh salat sunat subuh tak eta salat subuh 2 rakaat khairun leuwih alus tibatan eusi dunia saeusina alusan kena salat subuh 2 rakaat dibandingkeun jeung eusi alam dunia jelema makat ka pasar jam 3 teu salat subuh acan gelo kitu salat sunat itu subuh itu di mana salat aya nya sepaduan saha kitu atuh tunjuk di mana coba kurang karungan coba orang tunjuk masya Allah kesini ya ngan aya kan sunat dina urang salat sunat subuh mah make qobliyah kana daya badiah hiji awasanana alam nasr santos selesai Fatihah rakaat pertama nu kadua alam taro dalam jelema maca alam nasr di alam taro mual katrapan penyakit stroke lah mangkakan jelema loba stroke ke sunat subuh kan tadi nah eta ge mah pasti bisa ciri-cirina tah mun ningali randa teh asa stroke bae lah jadi stroke teh nu hiji eta tah jadi ngan kenceng we jadi stroke lain awak kan wahanda GBGC dan etik kunaon dengan Joshua yang kena samping teh. Ngaliran dah udah nangis deh, dah kata. Dijauhkeun dah tidak penyakit stroke lah. Eta geus diatur urang aya obatna teh deh. Obatna lain ti dokter ieu lobana na ibadah obatna. Ngan urang mah teu percaya nya kana ibadah teh. Seakan ibadah teh aturan kewajiban hukum. Henteu, geus saha. Kesunahan kabeh aya hasiatna. Itu tuh kudu neneangan urang obat di luar negeri di mana aya dina salat ngan urang na terpentingkeun kana salat seakan-akan salat teh cukup ngalaksanakeun kewajiban obat eueuh ta eta masalah urang teh dirinya Islam teh dirinya masalah
Jadi lain salat Allah geus mere obat kan. Nah, hiji nu kadua wa sholatid duha, sholat duha. Usahakeun tah ieu mah geus ngadieu. Gerakeun. Urang dek dingkengke duha tara duha dek iraha sholat duha atuh. Pae manten. Tungguan apa ya sholat duha? Ayo, tungguan kami di kuburanan. Saksian. Nek jadi mah duhai mangkosi. Mangkosi hampir lebang ge teh. Abi can percaya soalnya tarana eueuh duhaan. Aya ge du ileh lamun gale aya. Sing nyaa hirup teh kade dah teu kaganggu teu ganggu teu sok urang usaha naon. Usaha ka pabrik da aya waktuna asup jam barahna. Komo ka kebon atuh ka sawah deuleuh. Niakeun duha nyaa. Besing berat mah nu bagus ya dinas kita tadi tahu ya. Nu bagus mah sholat sunat duha teh nu paling unggul ari panglobana mah 12 rakaat. 12 rakaat. Oh, 12 rakaat mah da cari wae. Nu paling utama 8 rakaat. Ieu 8 rakaat masih hendak gerewan. Asal minum cai seember ya. 7 atuh. Besing teu 7 atuh 5. Aya mah bener aya sapotongan. Genep. Besing teu genep 4. Besing 4 2. Sing 2 hiji wae. Nya asa surat 2 hiji. Besing teh hiji mah sapotong atuh bari 4. 2 rakaat mah atuh jangankeun duha ye lamun urang hayang nyaho duha eta duha teh urang teh boga sendi urang teh perlu disyukuri ribuan sendi nu aya dina awak urang perlu disyukuran namun ku duha urang eta nyukuran kana sendi-sendi matakan salat duha mah sehat urang loba nyeri awak teh salat duha nyeri tonggong teh nyeri pingping teh. Itu akibat kurang kayaknya kurang atau sholat ditinggalkan. Mulai gerak isukan, mulai kurang. Jalankan singa Kira dia orang sholat duha atuh. Doa anak doa anak ieu nu paling luar biasa doa anak. Allahumma inna duha duha'uka wal baha-baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudratu qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma ikana rizki bis sama'i fa'ajilu gusti mugi lamun aya rizki abdi di langit sing diturunkeun. Kan indah ya Kak, Masya Allah. Atau sugane begitu beres ngadoa itu tegebruk gue kehandap. Ini muasalah kena kado murah berempat kan umpat kenapa tadi diteruskan kadoa mah indah ya kata-kata doa anak indah Masya Allah. Sedang ala kurang tininya duha urang sabab ke ayah surga anu pantona khusus diususkan ku Allah pantona dirinya dicapan panto duha ngarana lamun teu salat duha moal asup. Waduh ini urusan jeung surga di wae. Nya urang teu duha coba ngabelaan teh bangun sangu samoboko. Tadi teh bang daangge teh bang katang-tang keteng-teng juga nu heueuh. Aya barang sabuap bohok saping goping teh geus. Jiga orai polos. Masyaallah beuti da. Nya duha teh kan duha. Allahumma ikana rizki bisamai panjul gusti mugi gusti lamun aya rizki abdi di langit sing diturunkeun gusti wa ikana fil ardi fahid jeung mugi gusti lamun aya di jero bumi rizki abdi sing dikeluarkeun tah kebon ge urang lamun ngebon lamun daek salat duha bakal alus nyawa bakal alus ieu masalahna nyawa loba beuri teh ieu yang kerep mah mang tar salat duha ieu tujuh kana san salat duha ieu loba teh nang tu salat duha lagi tujuh bara urang atuh. Aduh gitu dagang. Eta urang rahasia kana ibadah perkara diri urang salametkeun diri urang buburu ayeuna copot ku urang
Untung kudu hareupeun batur cokot keur nyepen urang duha. Sunat tong kanyawan ku batur suatu Tuhan. Ini mah henteu aya sawatan salat sunat di imah mah tersep teu katinggalan, mangkat kasih jalan. Di jalan ngapa sajadah. Kajeun heula aya kata nu batur heula. Salat sunat Allahu akbar eta cek mah hebat. Amat ieu lawa salat duha isuk-isuk. Masyaallah geus benar gitu atuh meunang ulas teh tengah jalan. Tengah jalan mah teu ditabrak urang. Disolatkeun. Hei, manfaatkeun mumpung dibere hirup batur teu bisa salat duha teh ku geus paeh heula. Hese nya urang mun membahas eta, da ieu mah kesadaran diri. Dek kurang diantep hese dua. Aitan sadar mah dirina tetep. Tah ieu lah fungsina urang manakeun teh ieu. Fungsina urang tawasul teh ieu supaya aya tet hate teh hayang gitu iraha deui aya ngalaksanakeun duha. Ieu duha ieu tarangna lain tarang duha ieu masalahna. Insyaallah. Kita lain ngabahas apa? Geus anu nyaana ke di surga aya lawang duha anu khusus jelema anu salat sunat duha bakal asup tah kana surga eta. Masyaallah. Kurang nyaahnya aduh ngabelaan ka kebon, ngabelaan ka sawah, ngabelaan ka pabrik mending aya cukup wae jaba capek, jaba gaji bea duha henteu coba dikumaha. Dikumaha coba. Eta teh kudu dipikiran ku urang, moal pikiran batur mah. Kudu pikiran ku urang. Duha tah, heg 2 rakaat, 4 rakaat, dek 8 rakaat. Dek 12 rakaat. Hei, ngan nu leuwih utama dina kita tangkeh nu luar biasa mah 8 rakaat. Kajeun teuing meunang 12 rakaat, tapi nu paling bagus mah 8 rakaat. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'jil in kana fil ardi fa'hridu wa in kana mu'assiran fayassiru. Gusti lamun aya rezeki abdi nu hese hayang dibarikeun, kan urang teh meureun hayang boga rezeki teh hayang babari. Na warung hayang laku, noko hayang laku, hayang lancar, dagang besi hayang laku di hutan, kan gitu bro. Kayak pamain dagang kebo, pan buli di hutan kene wae. Pak Edi ge dagang pan di hutan wae. Ieu akibat di hutan wae teh akibat salat duha. Aya aki-aki mau rumah hutan ka dagang pan teh dagang kelompok. Atau dagang kelompok di hutan bangkrutan. Di hutan kita bangkrutan saja. Gitu dah, Allah baikkan wasiran fayasir eta Gusti. Lamun air jika abdi hese, babarikeun Gusti. Masya Allah tinggal toel jadi komisi. Pangeuna. Eta komisi dewe betul hal saya komisi teh eta kan kitu duha tah. Kali saya bagiannya. Aduh, maju ber. Ieu mah teh hair kudu ngeta ka pemain ya. Komisi baca. Gede lah ya. Aduh gede lah ya kata. Orang yang ningali kitanya. Hese apa? Hese orang gitu umpul. Gede lah nanti ngan kieu ya geus ngaengel duha ya, terutama duha. Duha teh ternyata memang orang hege teh nyokot fadilah. Aing ngaran-ngaran dina rezeki mah moal hese, kalau salat duha mah moal. Kajeun teh urang salat dan kena duit. Tapi aya ieu sawaktu-waktu urang keur kadesak duha bisa digunakeun. Ngan urang teu nyaho tempatna. Salat duha heula, beres salat duha urang perlu ieu isukan butuh duit 20 juta. Tong leutik-leutik teh aya leutik mah atuh ieu butuh duit 10.000 eta mah tong salat duha. Sama maka bae ka emak. Boga emak mah. Kebuka banyak apa main sekalian mau eta mau batok gitu duha kurang cobaan duha supaya yakin nih urang ya duha ieu lain ngomong engke lamun geus ngalaksakeun duha engke ge ikhlas mah datang sorangan engke mah lain ngejar duit na lain dina duha teh ngejarna karidoan Allah engke mah tujuan teh karena kalupatna ieu lain mah heula inilah hayang naon we ketika teman. Ngan jelas urang cobaan isuk waktu nu mustajab. Besok doa urang terus lamun bagus mah doa
doana macana 40 balik. 40 balik. Bagus nama. 40 balik dah. Begitu 40 balik ngahulang kieu nahanang gitu. Dulu tak maksudna. Nana Gusti teh mah uninga ka abdi kana hati abdi kana pangabutuh abdi. Abdi masrahkeun ka Gusti teh mah uninga Gusti terus gitu. Antangkeun heula hate tenangkeun da pusapan aya loba pangabutuh mah pan ciweuh. Hate teh mun boga pangabutuh mah tawasudin teu bisa usudin teu. Tarawih ge geus hayang kelar wae. Hayangna mah zakat fitrah tere turun. Tapi kaget aja gitu tadi kata. Hayang lagi gitu kade hiji syarat dina sawaktu ayeuna urang tong ngarep-ngarep THR di awas. Ulah setik. Ulah eta besi jadi tomat. Ulah iraha jadi bere THR besian ulah. Komoda iraha ieu jaba hutang mentok gitu dan lulus jaba THR di pemaisan keluar salah pemain. Ulah kade sedikit ulah kade besi kebiasaan kitu. Besi kebiasaan hayang dibere ku batur kege waktu batu mere ada aidek mere mah atuh teu kudu asa ieu cek Allah rezeki urang bakal dibere. Gitu. Untuk aja ning kurang hayang tuh aing bere aing hayang anu teh hayang sia nepi ka dokdak ge tetep we mah dibere anu rezeki. Nah, eta tah Allah maingkana mu'asyirun fayasiru wa ikana haraman fatahhiru ya Allah. Lamun aya rezeki abdi nu haram, sucikeun Gusti. Tuh. Jelema tukang maling, jelema tukang ngabohong, jelema tukang ngurangan timbangan, eta teh ku sabab teu duha. Dibere rezeki nu haram tah. Lamun haram, asup kana beuteung, puasa mena tisuk tepi ka sore. Ngadahar tah haram, lep we asup tah. Es cincauna nang meuli ladangna ladang haram, batal. Ya kumaha urang coba ieu puasa. Lalakon bangga, ibaratnya bangga. Yes. Hingga naraman fatar hingga baitan paparibu mugi Gusti lamun aya rezeki abdi nu jauh sing dideukeutkeun anu jauh ge tina cenah deukeut urang teu kudu capek aplong-aplongan ka Arab Saudi aplong-aplongan deui urang ka Riyadh aplong-aplongan deui ka anu eta busuk teh jelema bolak-balik rezeki jelema mangkat hantem-hanteman entong sapertikeun kos blekok atuh blokok mah bleng isu-isu teh mangkat balik sore kudu keneh wae. Angger kos pamain. Kudu keneh wae. Ayo sama kudu kos kada adalah karasa kursus tapi montoknya orang di atas kada. Eta bisa ya. Eta ngomong bisa kos kada gitu. Sofi tadi lemur ge lemur ge antah teh bangku dagang lenca, dagang terong tah masih aki-aki. Dagang mate terong aduh yuhan eta. Tapi karasa kurusuk ke bisa wae teh ngasup dengan sebelasan. Bener segera. Tinggal sekali ke gisi eta bisa juga ya. Eta karasa kurusuk itu kos kada kan. Ini mah ilmu blokok di arah. Ternyata kan kurus kabeh mah. Aduh gede, dah gese jangan lagi hasil tuh yang berutan gitu kan. Eta tah duhana uruhan. Kesian kuduha Kesian kuduha. Gagah kalian lain kira kita dianggap remeh tadi duha kalian. Masya Allah. Wa tasbih jam salat sunat tasbih urang tam minimal saking kuduna dina salat tasbih minimal saumur hidup sakali. Bagusna kumaha? Bagusna mah unggal poe salat tasbih. Atuh teh unggal poe saminggu sakali, di saminggu sakali, sabulan sakali, di saminggu sakali atau setahun sakali. Lamun cukup kena setahun sakali mah hoream keneh wae saumur hidup sakali atuh.
aya kene jelema samudrup can pernah sholat sunat tasbih. Nah, hirup masya Allah. Urang mah teu boleh sholat tasbih. Tarawih kitu geus asal langling ge teh mana kaler mana kidu. Zidayil wal awabina jeung sunat-sunat awabin insyaallah kusal besing carape ieu mah tibang salat kadurang bil barokah hungkul seueur memang pembahasan maka tuntas tapi kieu urang teruskeun lanjutkeun ti misalnya insyaallah nu pentingna urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan mudah-mudahan urang sing dipuasaan sehat sing dibarokahkeun kesehatan urang barokahkeun hirup urang dibarokahkeun usaha urang sing dimudahkeun urang dina usaha sing dilancarkeun rezekina sing diseueurkeun hartana dipake ibadah ka Allah kalayan mudah-mudahan yang terpenting adalah urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang sadayana sing ditunjukkeun ka Allah jalan nu bener jalan anu dipikaridho ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada jam asar insyaallah abdi lintas kembali ieu dina perkawis pangaosan kin salajengna Mang Jamal panitia sambutan kayak aya hiburan teh aja lah hiburan itu gitu hiburan dewan nyawa topeng nyawa topeng dari Habib walaupun Habib soalnya Habib belum dari mah harus diupload kan Habib kan diupload karena upama ini wae Habib bertanggung jawab gitu ya kita Mang Jamal cekap biasa waktu haputan para ustaz sadayana haputan dia tukang salah ketan ngobrolnya mudah-mudahan manfaat lagi ya haputan cekap wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji mah tambah ada gitu deh ya. Ada kita ngaji. Waktu ini kena nyuk ya. Tadi terus maghrib, pernah ya.